tong lele malang. Dawuh timalan rampung dawuh tutas pengandikan pangkatan mudah-mudahan hasil maksud moga-moga eta dipenta sarta ayeuna kasalamatan awak maneh kemuningi dateng sanika muga niraya lumunur wiwit wilayang rana muga niraya lumunur wiwit wilayang rana lagi akan pada lumampah dan nira pada lumampah pati utusan ti negara Guhaloro ingkang sawegairing kusadaya wadya bala tentara Kohbuta angkot buta si kepedang tamsir gara benitsen rasa panah limpung ngalit ngengkei ngabanalit kematnyatan tinang anu daya hingga istilah nalir sela brakiti sela nyataning batu brakiti nyataning siring alit-alitan turun gunung ungah makiking bakat mekawon tening wilayah Nagara Amarta kantun lampah di setengah king marga sopana marga iku jalan sopana setengah king alas wanawasa kawon tenan di negara Amarta di Pakuwon majang tengah panglinggihan Raden Gatotkaca Satria ingkang pinilih taning benteng nagara anu dina waktu ieu kasumpingan Rama Paman Probakesa ti daerah Sunyaluri nampi tugas amanat ti ibuna dasar satria awas paninggal seukeut pangganguri kacengkat anu teu papadana larat kiwa tengen kaya kuciwa ngaprek saudara malaki bingsa saudaraan medale pun kadia macan-macanan Kang Trina Hinjang kirut sejatining wayang benjang ladranging lumampah pemuda semayuna sumangat jeung Rama Paman Lingi wah halo ya, ulah kaget pun mang utusan tuang ibu. Anu disebut perwira pahlawan pembela satria bangsa bela negara sekian bangsa perwira bagian anak sumangalih jeung Rama Paman Pangapunten halo mangalih pangapunten halo atur bukti ku hayu padele nyuhun
ciptaan Kabudayaan kesenian laksana masane sumaya Kakadi anggo hiburan raketan duduluran ayah buruk junjungan Kumaha ning cucu? mari warna Apa mari ayah buruk paling warna kabut lantun ke negara rukun hirup nu utama junjunan belas asih kaca sama rukun hirup nu utama belas asih geninganan belas asih kaca sama Nah. tiba-tiba didesain suka ngajai tiwangan tibatan setengah jadi suka siang mata rangan tibatan saelok lebar ada di Kumaha nih? sakayu tidak ngebaju tibatan jamil nu sabar tangtos nama mulut rayu tibatan junjunan jamu sabar tibatan jamin sabar tangkas namul sahayu junjunan usra ayu kebun kacang ngajal-ajal eta kebun kacang ngajal-ajal ari di pagerku caca-caca belang sumangga pa sami diajar mari damai apa dapat saya panyingkiran pasir Tanjung Trasna Kacisaria
jero junjunan kumaha lawi jero batang sumur sipatan kekasarang kose panakubur tapandang umur ya Mamoyan orang tapa Mango Terus nakal Segangka Ulam te Mirosea Komuku nandang tungara Arda manis Orai tapa Tempat piknik Hari sase Tegas teing Kaniaya Nambahan raknate Dijangkana junjunan kumaha neng aing Dijangkana sangka jalana Dijangka sangka jalana ade di Sing horeng kabayu dekro Disangka beris bebela nu manis Sing horeng pohon nu kalakon Disangka beris bebela Sing horeng pohon nu kalakon Bingah amarwata sutradadayu Wajah gua merah Deneirat Ingkang pinara Raden Gatut Kaca saweg kasumpingan Rama Paman Tipakuwon Sunyoluri Pratane masa penirangan dika Gremlir macan sineran baya metu Brahmapati ngandika mengkatem ngahaturkeun sembah aturan rawuh dateng jeung Rama Paman. Wow. ya ya alah hei Nyuhun air jimat ganyaran simang menang asuh tiramut menang ngeman tibu budak dinengnek di zaman lemet di hati di zaman letik di ucapan di ais ujung di ais di pepene di ayun-ayun sangkan anak gerak gede Cubit-cubitan lo talagu bisa ya nyuhun alo teka rasa menang mang ngasuh-ngasuh mang baheula kaumpulan baheula ya fungsi ayeuna geus bisa nyemah ka mang nyuhun teka rasa si keneh di orok beureman ya
beureum orokan rok beureum tuluy ngoronang terus ngoronang jungjungan terus jungjungan bisa lumpat lancar tepi ka pesen pangal ka mang atuh ayeuna geus sagede kieu meuning nyeri teh hate lu lain nyeri ato alo geus gede ai mangsan boga keneh pamajikan sirajunan mangadeuketan tukang surabi memeh pok deuk meuli tukang surabi geus ngoceak lumpat sabab kumaha teh capang lagi meureun sieun matak aing mah tara ngaca salilana oge sabab wah pangis jeung kasaeuntung cubrot tonyok ceking kurang ajar si ai rupa kasep ai dina kaca untung jeding aing teu ngeunah batin kuwe mah ngeunah jeding nuhun lah kumaha damang dibaring pangestu salam sunat jeung ibu kumaha dina waktu ayeuna teh tuang ibu damang salirana ngompro malahan nuju diajar jaipongan ayeuna teh saban dinten nyetel kasret we kasret oh kasret kitu kasret kaset saya cakarset ngagulipek we lagu butak picek sambung ku lagu hayang deui ceking nabet duduyun kitu kahayang teh geus manggeus eta make deui damang tuang ibu teh ayeuna teh mung aya amanat ieu teh sakedik anu mawi manggura giru dungkap cul gawe cul naon teh oge amanat naon ieu atuh santeuna kanya ibu ka putra moal luntur ku kaibunan moal as ku kahujanan moal belel ku kapoe berang peuting tangtu cilekanya anu cinantu berang peuting itu paring nangis anak rusak laka akibat amal rebah ieu kanya kadeudeus ti bedong zamanna dugi ka mangsa digotong kanya ibu rama moal laas-laas najan hidup parantos jemar sugih mukti istu jadi jago pinilih tanding sifat kahiriawang ma aya we margi da manusia mah keuna kurobah lo eta urang hayu tuang ibu teh nu mawi ta oge temposna situasina kumaha alo cager dibaring pangestu atuh kalihna teh eta ieu tuang ibu teh bade ngadugikeun impenan wengi tadi lo pikareuwaseun lo impenaon ieu nu ka kuping kumang impenanana tuang ibu malam Jumaah tadi teh nya urus Goliwon dohong Goliwon Jumaah Goliwon naon dikira-kira ieu tuang ibu teh kieu ngimpina lo jing nu ka kuping kumang ngimpi si alo nuju rapat di pagelaran ngahaturanan para satria tokoh-tokoh tuang sadari kalayan para prawira para tamtama para bintara satria tentara teu kasaritakeun naon nu dirapatkeun anu diwangkongkeun harita atuh naon cuger cenah aya gelap matak unur langit lenglang sarang jugjug urkutuk rek mongkleng buta rata estu pihujanan ngelundip barengan kubrinya sing bararanyai kubrit hujan lo hujan istu teu kampeuh badagna sababaraha jam cenah eureun hujan kurudug cai ti balik ti kidu cah nya gede nya kiruh weuh catang mah bangsa bleh kurupuk mah senal cepot capit mah bangsa itu ieu tek-tek bengek bangsa jongkok mah bangsa roda mie baso itu ieu mie cilok wah tek-tek mie kabawa palicuk mah kabawa palilo cubrut nyumrag kana pagelaran kolab
Kolear sialo engkak-engkakan ka bawah cai tukang ngapung oge ai katumrak catang jeung cai ti rumah istu teu bisa nejeh meureun. Koleab. Berarti loro sanananya. Tuang ibu tina loteng gugupai jerit. Aduh. Itu. Ya, bisa mertikeun nya. Kabujeng tuang ibu korejak dilir culang cileung. Dah. Sang horeng ngimpi sang horeng. Oh, sang. Tak itu sang horeng. Rukut tepe ibu teh. Rakacak tuurna. Istilah nangkep tuur. Ngahurun balung ku tulang. Tugeringan. Jalau. Nyemut-nyemut eta impian bakana. Nah eta teh ngimpi. Nah eta teh kai impikeun. Nah eta teh kabawa impi. Nah eta teh impian. Jeung saja baca eta. Tayo cek ibu teh cing waspada permana tinggal bisi aya kejadian anu teu dipikarep sabab lamun dihubungkeun kana syariat cai eta sifatna pangaruh tugeuningan kiruh di dieu mawa kokotor anu namrak catang istilahna kai anu geus teu aya nyawaan bangke istilahna kade lo bisi kacebrak ku bangke ai bangke teh mode tangka kai nangtung teu make akar katebak ku angin ti kulon gebruk kawetan nya Acumrak ku angin cewetan gebruk ka kulon dari istilahna hirup daya pamadegan. Ini. Halo, bilih jiga popongkol. Ya. Ta ieu lo, sabab ieu teh sakedik ageuna bakal nyanak kana akibat. Ari jalma teh 1000 kali loba nu mika resep tara anggang tinu mika ngewa. Ah, mohon kitu. Sabalikna najan jalma loba nu mika ngewa, tetep bakal aya nu mika resupna. Aya wae. Ayeuna mika reseup. Jadi hariwang boh mang, boh tuang ibu. Teugeningan. Sakitu lo ka hariwang teh. Kopi nu dalam. Memang pirasat nama kakaula perantos ayat tadi enjing-enjing rasa tareunangan. Tugeuningan ceuk mang oge. Kade alo kade sing hati-hati waspada cu. Komo zaman kiwari amuing kade sing hati-hati ngajalankeun kewajiban rakyat ayeuna geus kritis. Rakyat ayeuna geus pada ngarti cu. Diuk dina kursi lengan ukur nu diharepkeun gaji wungku bari jeung diuk dina kursi gede luhur pangkat. Luy mulak cangkeng dina punuk ya aing pangakangna teu inget ka Purwa Dumadi memeh diuk tepi ka kukulingan neangan masa hayang loba baraya. Nyaha. Bari jeung ngaburakeun janji jeung ngaluarkeun ngawur-ngawur duit ka kaler ka kidu ka kulon wetan aing dek anu kuring colok. Kuring nu bakal nangtungkeun bener jeung adil, kuring anu bakal nyaah ka rakyat, kuring anu bakal ngeman amanat penderitaan rakyat dek kitu dek kieu dek ngawangun anu dek ngawangun anu. Nah geus dek dina kursi sakali ngahuap 3 karung teh seubeut. Sekali ngahuap terus aing teh. Kurang kainget kana janji nu puguh mamentingkeun pribadi. Ta ieu lo kadenya cilakana teh ku istilah jalir cenah janji pamimpin leuheung keneh tukang senol di mana ti seureuh labuh jeung tanggunganana ukur peupeus gelas jeung awur-awuran daganganana ukur modal ribuan ratusan tapi pamimpin salah alim alamat bakal mawa cilaka nagara aut-autan masyarakat paburantang. Pan ieu naon istilahna nyiwit kulit mawa daging. Nya. Nangkep mawa enyeuh. Kitu lo. Kopi nu dalam. Mudah-mudahan wae sakumaha pidawuh jeung rama paman janten catetan kalayan. Lain wae jadi catetan pelaksanaan cu kade. Asuh kolbu lesu, hate mumule, ati aping ku katrangan ku hukum-hukum, asuh tekad ucap jeung lampah sanghulukeun kana istilah manusia anu taktu. Ya manusia mah beda deui jeung jelema lin. Ya. Kitu lin. Ngopi nu lin cenah lin. Barang saweger magan sanira manya sanira pakuna man satur desa tengah karaton saweg wawan sabda sapratane pun astra jinga katut dawala utusaning Dewi Sri Kani lan Dewi Sumadra netelakeun Arjuna teu damang wales. Yang Kang. Lamun tuluy balik ya anjing dipanggu ku aing. Eta. Ulah-ulah mana-mana baturna. Jiga anjing anyar ye. Nya. Nya. Dimulai atuh berapa nih karaton bala di anjing. Untung aing kadar utusan unggul. Mohon.
Lamun sok tuluy balik ya anjing di pangku ya. Nya. Masalah ya anjing Kang Ijan juga na ya. Nya. Nya Kang Ijan 57 juga na masalah. 57. Nya. Anjing neng pun lim ya. Nya. Busin kana karung we. Ngomong aneh kana asupeun pula. Mumpung waji lamun antong dibajaan si dawala kitu aja urang bagi-bagi kauntungan jeung aing. Nya. Kumaha sakal pokona mah hasil Aing tadi barengan jumrat jamret mah nyatu. Pugu. Penting na beteung bucikak bergug. Nya. Ulah nya make ulah. Pentingnya mah rezeki ulah kaliwat manyong. Eta ceri. Montong sapi sia. Ini. Komo disebut sapi aing beuki nurus tunyung. Beuki terus emak ngambut. Nyar-nyar. Tong carekeun lah. Nya. Sejarah katukang. Bisa temangnya. Kapan guru dewek Mang Dedi tukang alog. Anu urang mana teh ada di ge? Ti Manik Arsaan. Tukang alsa di Manik. Yang bae teu ngagokan ye. Ye lagu kacapi abdi ye. Insok kumaha kacapi abdi teh cing. Sejarah katukang dipapai ku ciptaan Bapa. Eta tapi kok gitulah. Jadi panglamunan deh Merdu jabit. Osok dadi wawaan Ya. dikukur Bidang lomba. cincin surupan barang-barang takol Barang cenah. barang kabeh gampang saraya bareng 1, 2, 3 ini anu aya lu kana kenong sekarang lu paneli lu cak-cakol Bilangan dia 2 kali. balik cicinnya mata beureum urus salah nakol Ya. urus salah Ya. ya neng cikukur Ya. masokan kumaan gasok deui begitu mani businen di wadak teh dakok deui Lekok tadi Menyalata rasa lagi dakok. ampun deui juragan anu aya kitu Alah kalau sana juga aya Kang. Juga aya. Sampurasun Dah. abdi sun Sada aslinya. oke Ya. Kalau bakal Kang Ijan makanya oke. punten kulang Dawala. abdi woi asrajinga woi sumuhun sun jiga tuan bos besen Dah. ya kadieu itu para putra uas semua